Kawin mah apa kami gede kene? Bener Uang jampean. Ayo kene nyaho dia. Nyaho aya. Bener. Bener. Hai burung kadito. Ayo geus ayo kabaing. Ayo. Aduh, aing lain ti kamari dia wok ngomong na ka aing. Siap. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan naon ka dieu, Kang? Urang aya tujuan ka dia. Urang Atuh masalah calon mah tuh gampang, abah gede kene yo. maksudna mah kitu. Pokona mah bae tanya. Hayang abi mah kitu, ulah ditolak. Kumaha carana bae lah. Atuh misalnya boga foto teh beh. Oh, foto nama. Oh, waktu masalah foto Oh, mah. itu masalah ya. Ayo bikin ngaranna saha? Melati. Oh, melati. Oh. Iya melati, yang kebogoran melatinya. Oh. Pokona kieu bae eta. Siap. Teuing kumaha ge, yang penting macek paribasana nya urang mah. Abi mah pokona mah hayang nuturkeun. Bila mana sita ngelek samping ka imah abi kitu. Gampang ngelekna naon mah kitu. Sita ngelek samping beh. Siap. Ang nyaona. Para ku abah teh bisa ngusahakeun bah. Insyaallah abah bisa usaha. Cek paribasana. Eta masalah eta tenang beh geura beh. Geura panggaweankeun beh. Untuk adik-adik itu yang penting ikhlas dan baik. Diberi sadaya Bu, saya ikhlas. Tadi kan nulungan dia ke anak abah. Gitu. Kayak panggaweankeun beh bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ami si bacain nama. Tuh kayak belakang doa abah kah? Deui burung bah. Oh deui. Ulah dibayakeun eta kayak di makanya lamun eta rek nu kudu melati si beungeutkeun. Kan dia sebutkeun lah. Ulah kahandap ka luhur. Gitu. Insyaallah kayak beunang ku abah kayak. Kumaha ya lah bah masalah eta bah. Ya abi geus ka dieu lah minta tolong ka abah. Teu naon urang malah abah mah. Yang penting nulungan ke anak abah. Intinya mah ikhlas ridona bae gitu maksud namanya. Enggak betul. Eta datang di ke abahnya. Kada. Ya incu abah ya. Incu abah. Mata kayak memang disiaran gitu. Abah telekom mana ieu mah? Abah mah telekom mana kieu bae lah duduk manis bala. Abah mah. Oke. Abah malam kau jauhi pada nyiaran namun itulah. Entar abah mah diuk bae kieu bala. Ceng, engke kami ajak deh nya kan abahnya amun aya mah gitu. Sekitarnya gue mah we jambur tulanya. Soalnya ieu abi lah waktu geus ngarelek bae. Ja abi ka dieu bawa perlu ieu kan abah gitu cek paribasan. Gitu. Iya cai candak lamun nek arek arampok melati ya ti imahna ka dieu nya sebeungeutkeun gitu. Mun burung nya cek paribasanna nya. Abi iya hampura iya. Oh bias tekeng. Tenan naon soalnya iya abi sakieu-kieu lah hari insyaallah cek paribasana ku sawah sakotak mah kapeser bah kitu ngeun alim sombong bah abinya. Oke kita ka di dieu nya. Mun hai ceng ayo dilantur ceng. orang akannya ceng di Melati. Ayo gitu. Nah, ayo buat